Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Barangkali sadayana pendak deui sareng Bapak tina pangajaran basa Sunda kelas 8. Insyaallah urang baris diajar dina bahasa Sunda. Materi anu bade diajarkeun nyaeta tina bab 2 ngeunaan warta. Sataacan dikawitan panginten tina pangajaran dinten ayeuna, mangga urang sami sasarengan diguar ngeunaan kompetensi dasarna heula. 3.2 Mengidentifikasi fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan dari teks warta. 4.2 Mengekspresikan teks warta. Eta panginten tina kompetensi dasar. Tah tangtosna dina pangajaran basa Sunda aya oge tujuan pembelajaran. Setelah selesai mempelajari materi pada bagian ini, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan teks warta serta dapat mengekspresikannya. Mangga urang langsung wae kana materi nyaeta ngeunaan warta. Warta teh nyaeta katerangan atawa beja ngeunaan hiji kajadian atawa hiji hal anu ditepikeun ka balarea ngaliwatan media massa, boh media cetak saperti koran jeung majalah, boh media elektronik seperti radio, televisi, jeung internet. Tapi henteu sakabeh katerangan atau beja bisa disebut warta. Aya ciri-cirina samemeh medar ngeunaan warta katut ciri-cirina pek ilo heula 2 warta di handap ieu. Namung ku Bapa baris dipasihana mung hiji warta, oge kukituna panginten sumangga tiasa dibaca ku hideep sareng ditalaah. Tah ieu mangrupikeun conto warta anu judulna Kabupaten Bandung mekarkeun desa wisata. Mangga ku hideep tiasa diaos ngeunaan warta anu nembe ku Bapa disebatkeun dina judulna. Eta mangrupikeun conto. Mangga tiasa diaos ka murangkalih sadayana. Tah eta panginten nembe ku Bapa dipasihan contoh ngeunaan warta. Ayeuna urang lajengkeun kana pedaran mikawanoh warta. Di luhur atos disebatkeun yen warta teh nyaeta keterangan atawa beja ngeunaan hiji kajadian atawa hiji hal anu ditepikeun ka balarea ngaliwatan media massa, boh media cetak seperti koran jeung majalah, boh media elektronik seperti radio, televisi, jeung internet. Dina seuseuhanna mah warta teh dijieun dina wangun tinulis
sabab anu ditepikeun sacara lisan oge ada dasarna mah warta dina wangun tinulis. Anu matak anu nepikeun warta dina radio atawa televisi disebutna maca berita. Henteu sakabeh kejadian atau hal pantes dijieun warta. Kejadian atau hal nu bisa dijadikeun warta upama hiji eta kejadian atau hal teh dianggap penting pikeun dipika nyaho ku balarea. Anu kadua eta kejadian atau hal teh dianggap bisa nyumponan kapana saran balarea. Tah dina warta aya unsur-unsur anu disebut 5W plus hiji H nyaeta who, what, why, where, when, how. Who nyaeta saha, what nyaeta naon, why kunaon, where di mana, when iraha jeung how kumaha. Sanajan kitu, dina empronama sok aya anu ngamuat 4 atawa 5 unsur 5W plus hiji H bae dina wartana. Teu nanaon asal nyumponan pasaratan pikeun disebut warta. Leuwih jentrena mah soal 5W plus hiji H ieu urang pedar dina bagian pangajaran nulis warta. Upama ditilik tina adeganana, warta teh diwangun ku puguh warta jeung eusi warta. Bagian puguh warta ngebrehkeun inti atawa poko-poko tina sagemblengna eusi warta. Ari bagian eusi warta mangrupa wincikan atawa katerangan tina inti warta anu aya dina bagian puguh warta. Anu matak upama urang hayang nyoho inti jeung jejer tina hiji warta, baca bae bagian puguh wartana. Puguh warta teh mangrupa paragraf munggaran dina warta. Nulis warta teh saenyana mah henteu sagawayah aya deui palanggeran anu disebut kode etik jurnalistik. Di antarana bae kudu mibanda sikep asas praduga tak bersalah atawa henteu nyanyahoanan. Anu matak tong kaget upama dina warta urang mindeng manggihan kecap diduga atawa diperkirakan. Jadi henteu gampang nuduh salah lamun tacan kabuktian kasalahanana secara hukum. Warta mah diperdi salawasna kudu objektif, kudu netral, henteu mihak ka salah sahiji pihak atawa golongan, henteu kacampuran ku opini atawa sawangan jeung pamadegan pribadi nu nulisana. Punten pribadi nu nulisna. Warta salawasna tangtosna kedah fakta. Beritana teu kenging asal-asalan, janten kedah sesuai kajantenan atanapi kajadian anu ditinggali ku anu nulis wartana. Sakitu panginten kanggo kamurang kali sadayana anu tiasa ku Bapa didugikeun. Mudah-mudahan naon anu ku Bapa dijelaskeun nu nembe hidup tiasa ngartos. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.